siang, kayaan tempat pembuangan akhir atau TPA Kopo di Kota Depok ayeuna kacida prihatina. Tumpukan runtah nu teu keukeum kalayan hade geus ngabentuk gunungan nu kawas pasir leutik. Hal ieu matak pikahariwangan keluarga si Buderen oge patugas nu ngurus. Wartawan urang Fauzi Satrio ayeuna aya di lokasi keur ngalaporkeun kaayaan pamayarna. Fauzi, kumaha kaayaan di dinya? Ya, Amel di ayeuna abdi aya di TPA Kopo Kota Depok. Sakumaha nu bisa ditinggali ditungangkeun abdi tumpukan rentah. Di dieu geus luhur pisan, malah siga gunung leutik, luhurna kurang leuwih 20 meter jeung unggal poe beuki nambahan. Urang tingali kegiatan pembuangan runtah nu keur lumangsung. Abdi ningali aya warga nu keur miceun runtah. Ya, Bu Susilawati, biasa abdi wawancara sakedap. Nuhun, mangga Mas. Ya, Ibu sering miceun runtah ka dieu? Nuhun Mas, saminggu sekali abdi mawa runtah rorompok ka dieu sakedik ngarahukeun sabab bauna nyengir pisan tapi hoyong kumaha deui teu aya tempat sejen pikeun miceun runtah. Petugas angkut runtah di komplek abdi teu sok datang rutin. Ya, kumaha pendapat Ibu ngeunaan kaayaan TPA nu geus siga gunung ieu? Kacida prihatina Mas, unggal abdi ka deui gunung runtahna beuki luhur we. Abdi hariwang engkeu mah longsor komo upami usum hujan. Kedahna pamarentah gancang ngungkulna ieu masalah samemeh aya musibah. Abdi oge ningali Bu Karina nu cicing di deket TPA ieu. Nuhun Ya, Abdi nyarioskeun kumaha pangaruh TPA ieu kumaha ka warga Seberden. Wah Mas, pangaruhna luar biasa ka warga nu cicing di dieu. Unggal poe kudu ngambakan bau nu teu pirang kesepen upami hujan salindi tina rumah nyerep ka sumur-sumur warga, barudak sok batuk-batuk jeung sesak napas. Ditambah deui hama lenjer jeung hampang nu beuki reera. Kami geus sababaraha kali ngalapor ka kalurahan jeung Dinas Lingkungan Hidup, tapi can aya solusi eces. Gunung runtuh ieu beuki lila beuki luhur. Kami sieun engke longsor ka pemukiman warga. Ya, baik, terima kasih ya, Bu. Nah, abdi oge ningali Bapak Ejar, Pak. Jadi ningali aya Bapak Ejar nu keur mila runtah, Pak. Biasa nyaroskeun pengalaman Bapak selaku pangumpul runtah di TPA Kopo ieu. Abdi tos 7 tahun jadi pemulung di dieu Mas. Di heula mah henteu saluhur ayeuna mah luhurna siga gunung. Kami para pemulung ngerasa hariwang sabab sok aya pergeseran runtuh nu bahaya 2 bulan tak tukang aya rencangan abdi nu kantimbun longsor runtuh. Untungna kepagihan tur selamat. Tapi ieu mah geus jadi padamelan. Abdi sapo tiasa menang 50.000 nepi ka 100.000 tina mila runtah plastik, kardus jeung barang rongsok sejeuma. Ya, atur nuhun ya, Pak. Aya oge Mbak Tia salaku warga wengkeun TPA di dieu. Kumaha pendapat Mbak ngeunaan pengelolaan TPA di dieu? Nuhun abdi pengelolaan henteu sae Mas, runtah ngan ukur ditumpuk teu diolah kalayan leres alat berat pikeun meratakan runtah oge sering rusak. Kadang runtah dibiarkan nepi ka sababaraha di poe teu diurus. Nu paling ngabahayakeun mah upami usum hujan, becek, licin, jeung bauna beuki nyengir. Kami para warga nu paling apal kaayaan sebenarnya di dieu. Tapi teu aya anu di ngadengkeun keluhan kami gitu. Atur nuhun ya, Mbak. Nuhun. Mangga.
Kaayaan ieu tangtu peryogi perhatian serius ti pamerantah. Pengelolaan runtah nu leuwih modern jeung sustainable janten hal kudu disagancangna dilaksanakan supados teu aya musibah di mangsa nu bakal datang. Balik deui ke studio. Hatur nuhun Fauzi pikeun laporanna. Pamirsa, kaayaan TPA Kopo ieu janten cerminan pentingna pengelolaan runtah nu hade. Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok nuku kami hubungi Darius Yen maranehna keur nyusun program revitalisasi TPA kalayan teknologi sanitary landfill sareng fasilitas pengolahan runtah jadi energi. Tapi program eta masih dina tahapan perencanaan anggaran. Pemerintah oge ngimbau masyarakat supados ngamimitian milah nguruntah ti imah sarta ngurangan pemakaian plastik sekali pakai. Kukituna volume runtah nu asup ka TPA tiasa ngirangan secara signifikan. Sakitu laporan ti kami, ayeuna urang ngalih ke warta selanjutnya.